keneh wae tadi rumah motor. Tuh, dia kayaknya diberesihkan itu. Ke mana? Kamu mana kata TM ah? Ya, yuk. Ya tanya. Salah-galagana ge tempat ieu. Nanyakeun, panggih pasti awake nu tadi. Tinggalikeun, nanyakeun. Bapak, mau bapak beres gawe mah gila. Ayeuna mah ibu jeung kenal teh lah. Besar ngalira. Cukup enggak dia? 2.000 bapak kenal naon surat capit ge nanti geus sabaraha geus 8.000 ai bapak manya abis kan surat capit ge teh mahir atuh bapak nu bener Pak. Ya, beli jeung mall-mall lah sekalian. Oh ya nuhun ya Pak nya bapak nu balik dadah. Aing pemajikan pasti kamu balanja beupeng eueuh. Aing mangpang beupeng aya di soal wedok tadi lah. Ayo dong, aing ganti baju heula ah. Rada-rada keren ya. Bapakna bawa ember ka imah mama ere ka warung heula wayahna bawa Lain ka mana eta nu kudu? ka warung heula Ka warung? bawa nya ada Iya, siap sayang. Udah rame. Geus ti warung. Terus balik di ka imah masak. Pasti ieu bakal hilang. Ingat demplon tadi ya di udang teng di mananya ada imananya oh ya ebet saja ampikeun Baratang. Geus mikiran pagawean atuh. si Uwa eta Keren kieu. Ya. erek kemana ya Tadi aya nu ngaliwat tadi. lain erek keren eta jalan si dia tapi hadapna kitu pantun Poho ah. hah Poho. Lain. Ningali tadi awe nu ngaliwat nu geulis. ningali demplon pisan Sekarang sekeren. Patatang sekeren. Urang teh. tadi abang saudara kitu ti heli abah oge Siap. ahap Masalah. aduh Siap. sok harian wae Siap. hayu atuh Yuk. kamaan anjing beli Kamana sih neng kayaknya waktu sampai deka dia tapi kasar sumping kayaknya harari wangtein di jalan ahli istri naon teh telepon wae gitu iya tapi nah hati aktif HP-nya budak teh nah hanya bikin hari wangi kolot teh dia Alhamdulillah tos tapi oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam tak akhir nama nyampe oge neng geninganan oh iya iya Oh, hari wangun kolot udah macet di jalan teh. sekarang apa kadinya di teleponan kuat tapi nanti yang kene wae neng teh kemana wae Oh nyaeta. Wah tadi teh di jalan macet. Coba HP-na lobet abdi teh. sehari uang Nuhun di nama. Atur nuhun. enak naon wae itu tuh Ya abdi teh nyanak nanaon mah ieu teh atuh kungkul. Tuh abdi teh nyanak nanaon. ya udahlah cuman penting mah salamatnya dan orang istirahat Jadi si Gana rumah macam si Neng tadi teh. Tapi udah karek kurang apa rumah ieu mah. Kapanggih aya nu mah. Urang heula ieu mah nu mimiti apa teh lah. Patatang jeung si Bapak ini mah. Can apalun sia. Kamu ini aya nya kumaha teh Kurang keluar ternyata keluar. dia enggak suka kita arapal aing boros udah sorangan. tadi Apa dewek oge. Oh iya imana teh. Iya. anu kieu teh Sosoranganan di dinya mah. Suka urang teh urang we panggeulana. Sugan teh urang hungkul resep ka si teteh eta teh. Patatang deui. apa geus badami eta Oh, hayang we ngilu. apa nu kitu teh Belaan pamajikan dewek di ditah balanja saya teh yang alasan geus keren kieu tinggal. baik ieu lagi kieu tuh kan baik tapi keren luhurna Heeh, tah geus aya urang tingali we ieu. Maaf bener dong, cenah orang mati subuh. Goblok. Aya. si Gani pantai tadi bos Asal pemuda ribu. Tadi ai mana? Cicing atuh. Iya. Ka ieu ai mana? Mana kana ruang saha deh. Atuh, pemuda menuan parawan. Iman mau yang tadi teh ieu mana nyaho?
Kan panggeulana Iya, ieu. tuh cek orang oge si ieu panggilanna si Mang Yana tadi lak-lakan sarangan ka cicing we geus teh alah ieu. aya tapi mah goblok geus timah. Soalan nyuri setar, iya mah nyuri setar. Aduh ampun, wah tadi si Badami tanya aja Kalau kita. heula, Sudah keula. Lain budak-budak. Berarti aya. Aya, Aya. berarti. Sampeur Atuh ieu mah masih mimih atuh. Enteun. Masih mimih, urang mau wau di deket. Terus apa? Apal. Enteun. Neng, aya neng. Enteun. Tapi daerah ayeuna. Kan si mimih ada kudu mau dahareun atuh mau. Jika nama kerbobo, kerkulem, jika nama capek. Beli dahareun ayeuna. Ih, mana rek kali dahareun? Berangkat Kate ge, mana kudu tepi mau dahareun teh. Ayah tidinya ayah. Banyak jeruk. Ya. hidupnya mangga. Apal kenapa? Ya. Mahi sakitu dia. Mahi. Udud mah Kenyok ha? udud. Oh, teman Kudu kudu si mimih atuh kudu. Semuanya Heeh. Iya, itu orangnya. Sama, sebenarnya sih kayak mati. Tadi geus janjian di dieu. Teh Hani, kudu naon? Abi ngantosan teh. Masa ka dia lah orang dia lah. Aya naon atuh? Malah resal abi mah ieu tadi aya nu ngalewat awe geus bapak anak waktu ieu abi keur nuker mah motor oge kuatku ieu tah pinu pupusa sabun. Sarwana bapana ge ditu meureut baju rok abi di kitu-kitu mata awewe. Teh Cin, beda ka mana meunnya gandeng? Hadi atuh. Abi teh meser ieu nu 32 sendal dari sepatu ulah ka dibawa. Adinya eta aya awewe geus kitu teh bapana. Kubuan eus kaeunan bapana oge kitu abi mikirkeun teh mihang gesek eta ka abi geura dicolok geura aku colokan paranti ngelasna geura. Sarua bage ku budak sabun tah ke rumah Abi motor. ini greget kudu kumaha keun nya. Garelo salaki teh. Cenong kunaon? Itu tadi budak lu berarti budak saha eta teh Itu eta Di baran ceng. teh ngadi kieu-kieu iya di kieu-kieu Diurut. oh da mu panggil ta budakna rame tuh Kaparaji we kaparaji urutna. ya cenah naon kita di dieu Tadi atuh ka dieu gerak. Tadi teh nya aya awewe geulis. Eta mah kabeh salaki urang ngalalieuh tah kitu. di mana Cenong. Ayeuna mah aya saingan cenong. Di dieu teh. saha tadi ngalewat gelis. bapak teuing beureun anu tadi ngaliwat anu anyar beureun cecin ya Bener ieu si bapana oge kuat ka ningalieun teh kuat ka tuh. ayeuna mah perlu ditalunting Kasahanya eta teh nya. emang ejeunya teh bisa siga manehna bisa ece oge Nya atuh ulah kaeleh. heeh Iya kumaha teh ieu. ya ayeuna orang talunting tadi tuh Pak RT. kasaha ayeuna mah eta budak RT Oh, tah. soalnya kan salaki dirinya oke sepikir kan gitu bener teh heeh ayeuna mah orang tingali kasaha tah ieu nya Ibu-ibu tadi kota tadi kampung ngagosip we. aya naon ieu teh nya Saya naon? Kena raon yang ngarupi. Eta salaki urang nempo awe nu geulis. Awe mana itu? Gimana anyar lain? Tadi Ayah, tadi Kayak kapal ningali bu. teh. Kayak tadi kapal teh mu. anu koper ningan eta saha Nya kayak kapalmu gimana? aya Atuh hayang dibejaan mah jeung smoke. duit we tadi kan abrak cece Nyanggeus ieu. ya kan dia berobat tadi ya Teka haja tuh maaf. amun mere nyaho du bener ulah main duit we sok cece mun berobat sabaraha coba Nya tuh nya duit coba jangan di mana ayeuna Di mana? eta teh si Mimi. sok ayeuna ieu tadi teh kabeh yeuh Si Mimi cenah ieu. Mimin mana? Eta Mimi nu paling ujung di dunia. Iya tah ya harang kayaknya. Kan keluar kena wae. Cangkeul saya teh. Kira aku kudu diurak mah. Orang aku lain si eta si Jong. Dari duit geus. Kere si Jong teh euy 50.000 malahan. Aing ngeuli lapisan yan eta teh si Jojon teh ditah terus dibere duit dia teh. Jang beli rokona geus dibere. Tapi lila wae sih kayak teh. Wah euy.
Leletik si John teh meni. Aduh, ka mana teh nu meuli teh. Wih teh lin. Ah. Mending kayak heula atuh sok janji. Makasih teh. Sok janji kenal teh wae ka pamuda teh kene. Naon kita naon. Coba. Ya, keconya teh narima tadi teh derita ieu teh. Kita apa ke si Dojan? Nah, ini masalahnya gara-gara naon gara akawewe eta mau lewat tadi. Ayeuna mah orang ngomongan teh jelemana. Bener tadi teh awewe eta provokatorna. Oke ngerdegong ya. Bener dah. Ayeuna ngomongan sa awewe na. Luar segala ini naon luar. Ya naon cina urang tempo ka luar. Ya atuh sok luar gara tara asa biasana kita lawaran kieu. Yuk. Mimi. Aya naon kita rame-rame kieu ibu bapak-bapak. Eta, Mi. Itu tuh wargi Mimi. Terus Iya tah, tuh pikeun kabar rentrok ieu. Abi ditabrak sepeda. Pokona mah abi mah teu suka. Pokona mah cimpang mah nyariosankeun tah gaduh wargi teh. Ieu sampeukeun ka di taprokan ku sabun. Ieu sampeukeun ka di ragaji. naon kapatanana pun anak kieu. Eta mah Pak. Amang abi teh gagas ya kitu. Iya abi teh keren kieu. Abi kan nya ge abi nyarira. Salah kitu aya. Ieu tuh penampilanna mah biasa. Nya Iya, nyanganana. karena nu teu bener teh mah. Ibu-ibu tong beunang panasan kudu sejen atuh. Nyata ieu mah. Nyata. Sok nang jelaskan aya naon eta masalahna. Punten ibu-ibu, abi teh nembe mangalangkung hungkul. Minta ganjen abi mah. Iya, tapi socana eta gitu. Jadi si suami-suami ieu teh melirik lah. Kela. Abi katabrak sepeda. Ya dangukeun, abi mah di dieu wargi anyar. Abi mah mangalangkung hungkul. Punten da ieu mah bareng panginten ieu na. Aduh, kela ranjem. Tah, neng mah. Ieu mah. Arari itu geuning ka abi teh padahal kan abi mah nambean anyar ka dieu teh. Eta mah cenah mah biasana biang gosip. Bugos eta mah bugos eta mah. Gitu. Tong diambil Pantesan atuh. Kela, heula. Tadi teh kurang teh. Kun aing heula tadi teh kurang si Jojon teh dibere duit. Entah beli jeruk sarua bilang sekadar ieu teh. Iya nih untuk mau si pamajikan aing mah. Pamajikan apa di mana? Lamun teu dibajar si Dojan. Nah, si eta provokatorna teh. eta wa aing Awas mun ka pangi. Ini teh celirik coplok ieu. aing urang teh heula. Pisah ta si Dujon.